pisan supaya hasil anu mujakil miarana sing rajin jeung toeksa kaum tani geus jadi tradisi pepelakeun ka buahna najan lila mun meulak kalapa manjang pisan ka hasilna. Rujak dewegan landong hanaan dituangna keur panas poe pisan sanajan capek moarek lungsek mun nyobieun muang rujak dewegan hasil patani di pasisian ngolah tanah teh daek rajin pisan supaya hasil anu mujakil miarana sing rajin jeung toeksa kaum tani geus jadi tradisi pepelakeun ka buahna najan lila mun meulak kalapa manjang pisan ka hasilna. Rujak dewegan landong hanaan dituangna keur panas poe pisan sanajan capek moarek lungsek mun nyobieun muang rujak dewegan hasil patani di pasisian ngolah tanah teh daek rajin pisan supaya hasil anu mujakil miarana sing rajin jeung toeksa kaum tani geus jadi tradisi pepelakeun ka buahna najan lila mun meulak kalapa manjang pisan ka hasilna. Rujak dewegan landong hanaan dituangna keur panas poe pisan sanajan capek moarek lungsek mun nyobieun muang rujak dewegan hasil patani di pasisian ngolah tanah teh daek rajin pisan supaya hasil anu mujakil miarana sing rajin jeung toeksa kaum tani geus jadi tradisi pepelakeun ka buahna najan lila mun meulak kalapa manjang pisan ka hasilna.
di pasisian. Ngolah tanah teh daek rajin pisan Supaya hasil anu ngucekil. miarana sing rajin jeung toeksan